Kitu pagawean teh ngopi udun ai gawe eueuh jadi naon hirup teh? Lah sok ngadupak atuh euy. Lain dudupak, kadupak kita mah gawe atuh cicing wae di imah. Urang geus gawe ka tuka dieu. Jangan gawe ka tuka dieu teh hese, ayeuna teh kumahakeun deui atuh da. Itu boga sawah lain. Sawah indit atuh. Nah, haroream ayeuna. Yang geus atuh tuh sasapu ngepel digerok geus ade digawe. Eta pagawean saha atuh? Pagawean kuring. Oh babantuna pisan. Jadi salah kita. Jadi naon maneh? Heueuh ke neangan gawe lah urang tuh dah hese ayeuna mah tuh ke tuh kedeung deui ieu. Kedeung deui hanya kawin jeung maneh urang mah. Ulah kitu meh ah. Ulah sok hanyakal geus kawin mah. Wah, naon kawin jeung maneh boga duit teu nganggur kitu kehidupan teh. Tah, maneh tuh bantuan tuh. Bu, atuh damang mah teu bisa naon, jig atuh Bapak. Budak teh geus tunjun sok bantuan kolot keur gawe teh. Lain ku budak, ku bapana eta mah bapana we hayang sare, budak dititah ka ditu ka dieu. Budak mah ulin bere duit. Ku aing disalahkeun geus maneh mah. Ya kumaha atuh? Geus Jing urang gawe kudu kumaha tuh ayeuna urang. ka sawah, tempo cai, bisi koblong, bisi naon. Heueuh ke heula tuh. Lain ke heula ayeuna tempo. Emang sawah kunaon atuh? Air sawah kunaon menik ketempuan wae di dinya ngopi udud. Di panikmat aya udud ngopi teh. Nikmat yang di dinya nu capek barang gawe. Tah budak di dinya atuh kieu we. Budak di dinya. Tah duit teh jeung tah duit. Karena ge budak ai bapana naon? Tah cenah tah duit cenah budak. Bere ku bapana teu boga duit. Sarua kongpan orang gitu apa teh gawe tuh. Gawe ai udud jeung Duit. Tah 1000. Astagfirullah. Hai sabaraha tuh? Gusti budak maneh tah kecida pisan tah eta duit teh. Tuh budakna mah dibere duit, pamajikanna mah teu dibere duit. Budak mah eleh atuh. Ai pamajikan maneh dahar naon? Ku jukut, ku huut. Geus lah gandeng ayeuna urang indit lah hayu we baceo wae. Jug ini capek nempona ge pas. Jadi lagi gawe atuh. Ai ieu naon teu nempo. Heuh ayeuna indit gawe lah. Jug ini lain cicing we kitu. Didinya ge atuh gawe atuh bantuan salah kita. Kita tadi ge dibantuan pamajikan mah sasapu ngepel didinya naon ngopi udud. Kahayang pisan juga batut indit ka luar kota. Keun atuh da luar kota ge atuh dan Parinu atuh ayeuna mah di ditu teh. Kahayang eta mah. Jug ini Ayeuna ini kilu moal. bawa budak Lah teu hayang aing sok. hantem we kitu ka Saranu di budak jajan. bapana ge sarua boga salah kita deh. Ini eueuh kahayang gawe kita mah ngopi jeung udud. Ini capek boga salah kawas kitu hayang neangan deui. Kita masih kena tutup. Eta balik deui wae. Iya, tinggalin atuh. Tinggalin. Iya, bakal Ini tuh. buatkeun. Akela atuh. Eta ngopi keneh bawa kopi jeung gelasna. Ka ditu ka sawah. Nikmat kopi teh. Nikmat, Ayeuna erek. ini ka ditu. Hantem we dut yang dahar. Aing ngadon carekan we ku pamajikan ngadon. Astagfirullah, rek naon milu ka urang? Geus buku tadi bere duit pan atuh geus kira jajan lah. Liwat wae. Coba sini dia maju mama. Astagfirullah, ini sekali itu ayah kiri tutur we. Alah, di pelalawur runtuh kiri itu. Ya, bapak nikmat. Astagfirullah, kita ilit. Astagfirullah, ini sebenarnya ulin aja dah ketua, weh. Nik, ayah Niki ke mana? Astagfirullahaladzim. Eta perem bae. Kera udang.
gua bilang. Nya Jong, kita udangkan. Lah. Iya. Udang. Ayo naon atuh? Hayu urang proyek panis dijanjian atuh. Ah, sok bohong aing mah. Proyek naon? Ieu muka bohong urang. Sok bohong aya ka baru ngajak proyek bohong aing. Oh, da hampura eta mah aya cancel atuh. Aduh, benar ieu teh bohong aya aya ya. embungeun da di cancel ku abi teh. Jong milu ka ditu. Ayo Lu tuh digawe buruan daripada perem bae. Heuh, benar ya proyek tuh bohong. sing carekan itu maneh. Ayo matangna tuh. Ayo niki buru lah yo. Yo bi, abi ka dieu bi. Yuk. Naon atuh? Bunteung, mana nggak ngajak proyek atuh? Si anjir, tebanar tuh ngajak tadi proyek tuh. Hampura, aduh dak kulit mana pan main gini mana? Rokok. Eueuh, boga. Rokok yo. Geus mana nganjuk. Cek, heeh. Yang candungan Asa geus bagab lah atuh caliweuran. banyak jam mana ya Teureut atuh. goreng gitu sombong nih ke sombong tuh lanjut cek Ah, ayah meren naon aya urang mata tadi ge di dieu. nyarek Nyarek naon Kang Ewok ka dieu aing masuk curiga di Kang Ewok ka dieu teh. biasa we tong gebegan tong naon sing aya kasolehan ieu mah cek Buku abi mah da jalmi soleh ngan di dieu nyaona we sok ngesalkeun. kalau diheula urang Bade aya periogi naon Kang Ewok? aya periogi pisan ieu teh bade Lah aing Sesepen. bosen aya we nganjuk jeung nganjuk wae. buru sokan maneh panen atuh maneh mah ku ngomporan wae ceu atuh engal ceu sing aya kasolehan sing aya Yo, keikhlasan Kang Ewok punten-punten nya, Kang Ewok teh sama Tante Tos Ageng ka abi teh masa kudu hawe dipasihan ku abi atuh bangkrut warung abi. mana orang dicek mana ya tudang terus aya nama ceu aya namanya urang silih ikhlaskeun kayak dibayarna terus panen. Emang Kang Ewok gaduh sawah abi naros. Aduh, apaleun. Aya sakieu. Apaleun. Kan sagewok itu. Jabat teh kacayan deui nya sagewok oge eta teh. Apalannya. Sok sos teh lah eta mah kana ieuna naon, rek nganjuk naon. Rokok 2 batang. Ih anjir aing mah nganjuk sakitu. Sok atuh saruntuy kopina. Ieu Ulah, Ceu. mangga ieu we tah. Sareng kopina Aduh. teu. 2 batang bisa bungkus jadi sok parah. Urang Urang teh ieu tukang Sareng kopina teu. nya sok aya iri daun mah Mohon teu. mangga tah dua. Ya urang seratkeun heula nya ku abi. Terus aku mah abi. Urang tingali. Tuh tingali tos Anjing panjang. ngajar-jar kitu eta hutang maneh oh. Pepe je. Bantuan aing. Urang geus loba di Pada dieu iraha utang. ieu teh mayarna ieu. Sebulan di tiasa. Mohon mangga mantak na sing garawe ulah ngalanggur wae. Tah, ceuk ku doakeun abi teh sing gawe sing eta. Da cuma ngadoa wae ge bari jeung teu praktek nama jeung prak nama. Aduh aing era aing. Nyatos tuh ceung ke mah urang bayar we kuduaan aya namanya. Nah, mangga Jang Iman jeung Jang Kang Ewok nya. Siap. Aya nama Iman Niki. Oh, Niki aya Iya, nama Niki. oke atos gentos. Entos. Tapi teu ngabubur beureum bubur bodas geuning. Are kabur bahas mur bareng kumaha Da tuh. eueuh beasna oge nya. Duit teu boga ye ge nganjuk. Geus lah ceuk Mohon nuhunnya. Mangga Kang Ewok. Ceuk tong kapok ceuk. Ah, ali mah bige kapok. Jangan sirah mikiran poe kieu kajeun aya kemajuan modern lieur. Untung si Ece bager. Heeh tuh pak dibere nganjuk. Untung we dibere nganjuk. Tahu no? Anjing botong itu dong. Kayak dagang gitu mah. Ayo, tempat-tempat orang tempat.
dan resiko. Aduh. Mabok. Iya astagfirullahaladzim. Alam dunia sana sorangan wah. Ya, aji cageura eta. Geus kiceun ulah-ulah minum kitu aduh. Geus kunaon teh mana kunaon gara-gara naon. Cageura. Eli Mas, Eli. Rajin si karunya ke pamajikan, anak pamajikan. Kuning aing kieu teh jangan resiko banyak. Heukeun da urang sarua kitu. Ulah-ulah ieu wae aduh kudu ditiara. Duh, geus burit uyah kiwari can aya beas barudak geus hayang dahar hayang jajan salaki eueuh geuning mun liar ti imah teh neangan duit ikhtiar palebah ieu geus kararumput tepararumput kamana ta Bapak Atta mesti teuing pan ni balangsak teh hirup budak hayang jajan kumaha ieu kasaha mumaha kasaha ieu urang pamuntanan Gusti nyuhunkeun pituih resep sing bageur sing solehna jaga jadi jalma ulah kos bapa maneh tara usaha pagawean diuk jeung diuk Kalah ieu mabok deui. Geus maneh ka dieu teh. Mangek aduh katempet jak jauh ka mabok deui. Kahirupan Geus hayu urang balik geus balik-balik ka aya kaimah ieu mah balik. Era geus balik. Balik. cicing geus cicing. Ayo banyak Ka direk ngaraha. Baturan mabok katanya. maturan ewok kalah maturan cenah. Kada itu labu di adu airnya karunya mana teh karunya mana itu di wae geus oke kalah bro sia anjing bisa balik geus naon balik anjing si ewok we labu ka balong anjing ngamankeun jelema cicing nah geus sore kiwari Atta Bapak maneh can balik wae naon-naon atuh geus kikian Ceu alah ieu kumaha ceu ieu salaki kalah mabok gitu we nya ewok sia sarwana deui naon ceu urang memanggihan ieu di ditu nya di jalan tadi ka dita urang sorangan mabok sorangan kan sia rek kieu wae hirup balik lah daripada kasalahkeun bawakeun aing teh kieu teh jangar geus hayangna kumaha ayeuna mah aing serahkeun geus jig balik herek aing mah ayeuna oge balik aing mah sia sadah mah cici setan